Mina Patir 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 kelas baraha opat kelas opat. Mama aya kene aya bapak namana bapana maot Alhamdulillah atuh pupus maot. Tos lami bapak maot tos lami tos ayeuna mama sareng saha we di Saudi di Saudi ari Patir jeung saha Nini jeung Nini saha kan Ninina Maim mana Maim aya teh oh kok di warung. Urang teh heula ieu Pancasila 1 Tuhanan yang Maha Esa hebat 2 kemanusiaan yang kemanusiaan beradab urang teh kudu olahraga baca 3 pengadilan agama Aduh, gede mah. ini mah apaan itu olahraga bukan pengadilan agama Beak sia. ayo si anu Anderi Sia nu bener gara-gara aing bisa teh. Ulangi Pancasila ya. 1 Oh. Ketuhanan yang Maha Esa 2 rakyatan yang dipimpin Manusiaan gelas teh. Kabrak-kabrakan tuh tengok Anderi Nyerahkeun sia teh sekolah kelas 4 Pancasila teu apal. Poho deui. Ai Senin tar upacara. Osok, ayo upacara sia naon-naon we. Oh, deui. Ulangi. Pancasila. 1 ketuhanan yang Maha Esa 2. keadilan Manusiaan hak. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab 3. persatuan Indonesia 4 rakyatan miskin Sanes, ya budak teu salah. Ya budak nyarita yen para pamimpinna can ngalaksanakeun Pancasila. Pamimpinna baleungna rakyatna maresken. Gitu, teu salah ya budak teh supership. Sok ulangi. 4 rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan yang ayo 4 Apa nu bijaksana geus eueuh da para sewa we. coba Patir bisa tuh 4 rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kata si petir euy. 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bro, mantap. pun Islam aya 5 naon wae salat 2 salat 3 zakat Di mejaan. 4 puasa 5 ngaji ke Baitullah lu kawasa di jalan wah kan sampai deui kan Bawer deui. gitu di mulut oke di sampai kan ayo Sok, coba deh tes deui. ya hari Kanjeng Nabi lahir di kota Mekah dikurutkeun Madinah hari ujang naik di mana di Madinah sampai kamu tau lah ke Madinah jauh teh ujang mah di dia we ya Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 Agustus 12 Rabiul Awal terakhir 12 Agustus pada malam tahun lalu pada malam tahun gajah hebat tahun gajah Gajahna harita di baledogan ku manuk naon? manuk ababil Ini pasukan gajah teh dipimpin ku raja
mah cicing wae. Jangan ada masalah cuy. Ayo enak Lain ya. siapa nyebut pengadilan agama lain salah bener nyindiran aing. Pas. Aing dasar si pengadilan agama, si tahun pengadilan agama tahun aing nanti. Tidak. Aduh, ya. Doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Buka kan hes. Alikan deui. Allah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika abduktu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hebat. Entar ke bapak dan saya. Ini malu-malu uci. Bapak lagi dendam kene. Aing yang kene kemana mau diberi duit aing. Saya nyebutkan pengadilan agama nyinggung aing dah. Ah, doa newak juri. Allahumma barik lana. Bener siapa? Begitu mana maca Allahumma barik lana tak juri langsung. Wah, siapa lain hureuyanun dihakan urang cenah ya. Enang duit. Geus, 500 saya. Jeung enang duitna. Jajan. Sok kabeh dijajankeun. Jeung naon? Maju. Maju. Beli hayam bisa tinggi mau hayam di imah. Wah, mah turun. Mana yang menang duit? Ya. Seberaha? Bikin terus itu kalinya tuh. Bikin. Keprok. Hah? Pinter ya budak. Hebat. Duit 50 dibikin ke batu. Sarjun tangan diuk. Hebat tuh. Hebat tuh. Hadiah. Dari bapak teh mautna iraha. Keur kelas 1. Oh bapak mana ke kelas 1 maut. Maksudnya kumaha kasep di mana? Kasep. Kasep. Nuhun halus nuhun. Mana ke kelas 1 bapak maut. Heeh. Keun bae Bu. Heeh jeung na teh sarua-rua keneh keun bae lah. Nu penting mah ieu budak adabna halus. Adab itu berarti kudu ngomong sumuhun jeung naon sia sumuhun aya maok duit mah. Sebenarnya heeh we teh nu da urang Karawang jeung urang Cianjur ngomongna da beda atuh da. Ceuk urang Cianjur kasar, ceuk urang Karawang mah lemeskeun bae. Urang ngomong kasar da urang mah makhluk kasar lain makhluk halus ya teh. Nah, jadi mah ka Arab. Musila. Masih berapa tahun? Kayak kedeung meureun. Berapa? Aya 3 bulan. Bisa lebih. Lebih genep. Tak apa? Berapa? 7. Yang geus 8 ya. 8 satengah kurang 4 poe. Nah, yang sok ngiriman. Ada kasaha. Ini nih. Cek mini teh bebeja tuh, yuk kiriman ti Arab. Bebeja. Oh bebeja, kumaha cenah ngomongna? Kiriman ti Arab di indung maneh cenah. Cek mini teh. Terus maneh dibere. Dibere Sabaraha? 5.000. Ai maneh geuningan meni siga eueuh kasusah hirup teh bungah we. Enjoy aja, hebat. Senang hirup. Senang. Oh. Senang. Emang tadi dahar jeung naon senang teh? Sering. Dahar teringus kieu, ngomong dahar jeung gajah aing. Dahar jeung ku bager-bager teh ngirup situ menang gope, maneh menang gocap. Gocap dibikeun ka si itu. Nah meni bager. Kunaon pan maneh kebutuh, kunaon dibikeun? Dipita. Hate maneh ikhlas apa nyeri? Ikhlas. Bener? Bener? Maneh turun teu menang duit teh masalah. Tuh. Ya kan? Ya. Teu sirik ka batur menang duit. Henteu. Ieu teu sirik. Teu. Teu ikhlas. Ikhlas. Apa teh boga duit imah ini? Baik. Hebat euy, urang kakari manggih jelema siga maneh. Cicing sia teh kawin atuh. Kira-kira 1000 teh tong ngawin. Ieu. Tau. Diajak pas sama rakyat. Aduh, betul. Ya, hadiah yang jelema. Hebat. Ya
Jadi anjeun teh luar biasa, ya kan? Ikhlas, irupna. Mungkin geus kitu bakal jadi pamimpin nu mulia. Amin. Ya, eta duitna jangan. Yang beli kantong, Terus, sepatu, terus, kacu, terus. Oh, can boga baju pramuka. can. Hah? Can boga. Beli doma mendingnya ya. Hah? Angon, meh aya gawe. Beli baju mah aya swagna. Mun beli doma, engke bisa diangon anakan, bisa beli baju, bisa beli sepeda, bisa beli motor, bisa umroh, bisa ke haji. Ya, produktif, ulah konsumtif. Inu maneh karunya di Arab wae. Sahanyaho engke mun maneh boga penghasilan rumahna loba inu maneh balik teh kudu di Arab. Amin. Ngurus maneh. Aya ngambrok jeung indung. Sok ngomong kita tepi ke Arab. Sok sangarana. Maya, Sok Maya doakeun. doakeun Heeh. sing diberi rezekina, Amin. sing lancar usahana, Amin. sing sehat selalu. Amin. Nek meuli doma ya, meuli doma. Tinggal ikut nek meuli doma ya. Di domba. Meuli doma. Nek minggu doma mal ulin wae. Cai ibu pahing getih pahang tulang ayun ambi ajek tangtu hirup nanju. Ya artosna sadayana 3.700.000 dijejekeun jadi 4 juta. 4 juta sabab ieu nuhun ka teh Ustadzah nutos tiasa naikkeun murang kalih kaluhur tepangkeun sareng sim kuring. Jalmi ikhlas pasti kenging kamuliaan. Jalmi ikhlas pasti kenging kabahagiaan. Jalmi ikhlas pasti aya jalan sanajan sadaya jalan itu. Ieu 4 juta saran di sim kuring hiji nu 3 juta belikeun dometikan 2 1,5 meuli nu alus nya engke dipandu ku Pak Kadesna meuli nu pangalus bila perlu meuli domba nu duanan anu 1 jutana jeung nyieun kandang ke sana engke urusan baju sepatu segala macam ke dinten Jumaah jeung aula jalan-jalan diatur ku Om Binjen jeung Om Binjen jeung aula jalan-jalan meuli sepatu meuli baju lebaran meuli baju sekolah kabeh lengkap teu kudu make duit eta